Bapak sia ka mana? Iya kok. Oh, dah heula tuh lo nyawa HP, siapa nyawa HP? Lalu bakcan. Ican kewe gedung. Di bakalan teu. Aya ieu di. Ke ibu sia minta goceng manya. Oh, Teh Bella. Teh Ayu aya naon Teh Ayu? Ibaratnya teh. Oh, bete kunaon di status aya bete mah di Facebook aya cowok-cowok komen. Tagihan tadi itu kadian teu meunang. Kamu kasih ieu mah. Si iem dibahas wae. Itu tong dibahas jelema eta mah aya utangna. Terus kan mun seksis ya. Ieu baju teh kaluaran ayeuna nyaho keur zaman Teh Bella. Kekurangan bahan. Itu artis-artis teh. Tadi asup angin sia Teh Ayu. Ya mola tuh da urang mah geus biasa Teh Aya naon sih Bella. aya naon? Iya, kumaha lamun urang ieu urang mah ngayakeun arisan yuk Ayo atuh Teh Ayu we, panitiana. Urang mah geus boga kreditan. Kumaha lamun Teh Bella? Sah sih jelema mah. Ya saha we urang ke ajakan 10 bulanan nya. 10 bulanan. Menangna 1 juta ke uing menang ti heula. Teh iya nu kitu teh nya. Lumayan. Nya geus ayeuna mah uing kasih ieu heula we nya Teh Ayu. Nek ajakan si ieu mah Oda. Si Iem. Heeh. Ulah diajakan. Kunaon sih meni judes geuningan. Ya sorangan eta si eta mah ka urang ge tarasa toh. Panyasukan moal jeung uing mah. Mu urang mah teu setuju maneh daek emang tanggung jawab lamun Nya geus si ieu bunga geus mah Oda we ajakan nambah-nambah jelema emang Teh Ayu daek miluan 3. ya saha we atuh neangan deui ulah si Iem. Moal ke kurang ge daekeun manehna mah kalem we. Wajib tukang togel teh lain. Eta. Geus Teh Ayu ka ditu we heula balikeun Nya tuh nya pokona kitu we nya. Ieu kabaran ulah henteu. Siap. Teh nya. Eta bohong kuat nampu ya. Tah, kebenaran aya tukang jagong, arek nganjuk. Apa ieu jagong bara duitan? 10 kilo. Meni mahal 15 oge ah. Opat Nganjuk ya bah aya buku catetana eueuh. Tulis heula bah. Di Bang Jagong oge mah kuat kudu. Ya keunanya kumaha aing ge jablay. Nya karunya eta si aki-aki saker maraban awewena. Domba kali di Paraban. Nya lain da batur ge kudu di Paraban ya bahnya. Sabaraha ieu bah? Meni kuat mahal iya. Oh, si abah mah meni kuat mahal, nganjuk jeung meuli kontan meni dibedakeun sarwakeun. Bung yang 5 nya 10 nya. Yang 5 Berat 5. Lu ah. Yang 5. Nuhun. Yang 5. Eta lo bola bateuing. Kumaha urang? Dasar janggol. Emang dasar rezeki aya tukang jagong ku aing ditipu pada mama dibayar. Mak. Kamana sih mate batur mawa jagong. Geus aku ambeakeun Kunaon, Mak? Malir Iem Minum panadolnya genep mah. Gusti paeh meureun naik. Geus ieu, ada jagong ya. Sia boga duit ieu meuli jagong. Weh loba omong dahar we. Menang di mana ieu sia? Dahar we geus lah, ngomong wae. Meuli jagong, meuli deung samu atuh Iem. Aing can dahar tisu. Kayak orang nganjuk. Nganjuk wae sia mah. Ya sekali-kali mah sia teh usaha ka ditu Iem. Usaha ka mana? Ya usaha ka mana weh? Ke Arab oge geus eueuh percaya ieu nama. Gusti. Meuli di mana sih ieu Iem? Tadi abah-abah nu liwat. Kunaon sih, Mak? Mah jadi teu lieur deui. Oh, eta teh nya syukur atuh mah. Meni amis. Kami namanya. Amis ieu bukna mereka mana-mana ieu jembut mah. Kumaha nyaho teh jagung nanti mana? Di mana? Nang nganjuk di aki-aki. Di Jasan. Oh, geuning mah wau eta ka tukang jagong. Ye eta teh baheula mah urut mantan emak. Lu meh kawin jeung bapak, mak kawin heula jeung eta. Heeh, keur ngora. Oh, pantesan atuh. Kokorobet wae. Kokorobet ka naon, Mak? Kokorobet ka dompet, meni matre banget jelema eta Cuman baheula mah kasep meureun, Mak. Mantak mah bogoh nang mah.
Nya kasep entak bogoh nama. Nya kituna doang tah matrena hungkul. Oh, panesan mama di bebeakan atuh baheula. Ka eret kula laki eta. Pugu aja mah balacak dagang jagong. Oh, eta teh doraka mata kitu jelema nu sok ngeret wae ka pamajikan batur mah. Ya heueuh, tungtungna mah manehna balangsak aing balaksak. Oh, nyamanya. Mbak ngomong yang HP atuh mah, urang ngerakun sia batur mah nyerekel HP. Buka duit tau sia, ha? Cenah ngadenge teh. Si Bella ngiridit-ngiriditkeun HP. Nah, mari kabayaran mah. Mama kos gitu kan kadang dege mari kulit tandur. Kulit tandur saker meuli beas teh hidang. Pokoknya biasa mah kayak ngecolkannya deh kata tangga. Ulah sok memusing aing bayaran ku sorangan sia mah loba hutangna memusingna ka aing. Jelema nu naragi ka aing. Hatu mah balikeun HP ngiridit. Usaha heula sia sing bener. Urang katinggalan update status. Jadi ambatur ngaromongkeun urang jadi Facebook urang teu nyaho. Derita lo eta mah. Liur itu dah sabar dah aing mah yang meuli HP Yo Ija, ulin heula we ka di Sofi, bisa nih kadihan heula nya. Ulah padeg. Bakal nanya kene teu? Iya. Icing nya, Kade, Neng. Kade, bareng ulah pase ulin nanya. Ija eta bibi maneh. Heeh. Meni judes mesin da. Emang kita bibi orang juri. Assalamualaikum. Kiam. Waalaikumsalam. Si Bella. Naon Bella? Agong disaha. Hayang wae sia mah. Pokoknya Miluan mah arisan. arisan naon? Iya 1 juta 10 bulanan. Ih, urang arisan HP. Bicici nu mana 10 sih? bulanan cenah sabulan 200. Bicici nu mana? Eta anu salakina anu nek hayang ka Abu Dhabi teh ya. Oh, eta. Miluan moal. Miluan orang miluan. Ini order miluan moal. Gedeung nya mangguran mah heula nya. Mak. Ini milu arisan moal cenah tah. Kumaha cenah mah miluan moal? Gedeung. Neng, Arisan 10 bulanan miluan moal mah. 10 bulanan. Menangna 1 juta, potonganna 25, 250. Nyawa tuh dah. Liur. Siem ge miluan ye. Si miluan iam. Nyaho mah urang kan boga HP, yang boga duit. Si lo kabayaran. Sabulan sakali ieu mah, sabulan sakali ieu mah. Sabulan sakali. Nyanjung teh ari kabayaran mah sia. Mah miluan Bayaran lah. Moal mama saker mikirkeun beas ge liur. Aku mana 2 juta. Bodo amat mama moal. Bisa yang dan emper lamun beunang. Nya aing mah ngeraskeun teu digawe moal sailu-iluna. Yang satu kamu nek Abu Haji paling ge. Orang-orang tulis Enggak, sa iem ditulisnya. Nya. Kade, unggal stoknya tanggal 20 ya. Siap pikir-pikir heula ya. Jangan usah pikir-pikir matang lah, mama. Mana coba HP? Kira bebe jak kabi cici. Oke, Bang bijaknya. Geus lah teh nya. Ayo yam. Ayo. Asik orang boga HP jadi bisa nulis status. Assalamualaikum Ibu Haji. Waalaikumsalam. Aya naon Bella? Aya naon Bella? Iya nek ajakan ngarehel, nyalain lah nek ajakan arisan miluan moal. Nyawa teh ngarehel lamanya Bu Haji boga titel haji ngarehel keneh wae. Nya sugan di HP na aya. Da Ibu Haji lo bawain duitna. Ai HP mah ngun usaha. Mice. Iya Bu Haji nek ajakan arisan si iem oge miluan tuh, makanya Bu Haji eleh ku si iem nu loba hutangna. Eta sia miluan arisan kira-kira bener moal. Bener, manehna mah ke kuing dieukeun miluan mah Bu Haji. Eta sistemna kumaha heula? Kuing menang teh heula anu cenah bestir teh anu kitu 10 bulan. Oh nya heuh mun bistira berarti didinya bisa tanggung jawab, bisa nalangan nu can setor. Iya Bu Haji miluan 3 nya. Gusti loba teuing. Cuma sabulan 3 ratus. Duit lagi di luar lagi teu beres. Gembe, Abu Haji mah percaya ka Abu Haji mah loba duitna. Ibu Haji Endang. Ibu Haji Tini.
Bela orang tuh percaya dah si yang miluan arisan dilok bener. Bu Haji mah udah seujon wae ka jelema teh. Nyalain seujon aja nyatana kan itu kadian teu mayar hutang. Moal eta mah ge mah ieu mah udah cenah naon ladang naon ayeuna teh ngarambet ke gede ieu cenah setor make duit eta. Ya kayaknya ngarambe teh pan lain nggak poe terus saya usumna. Sakeun bae kitu ge mah udah mah dae kan ieu jelemana aku kuliah Tapi Bu Haji kayak mah tanggung jawab buing pokona mah. Eta ngomong-ngomong kamar itu rek mangkat ke Arab itu tulus. Jelema kitu we udah didenge Ya sugan ka Bu Haji mah ada gantian duit lah sugan daftar deui kan Oh, diganti ka Bu Haji. Geus da ditatagih wae. Ieu eta mah boleh duit mah gimana sih? Heueuh nyaho. Terus awi jadi seujon we pa jelema geus adu Ayo nya, Oh, itu nya, ayo ayo. Bicici tos di mana? Diharap nganter budak jajan si Iem cenah yang nganjuk HP. Bener semua Maya. Bener manehna mah jelemana bener datang ngabohong. Kan lo cobatkeun lo pahutang. Teu gosip eta mah gosip. Gosip. Heeh. Kayak imana nyaho teu Lapangan sih. tukangan Bu Haji. Tukang anak Heeh, pisan. hayu ka ditu. Ya bener teh. Heeh, eta HP aya lain. Terus eta kasih Iem kan we ka ditu. Bener mah. Ye, bener hayu ka ditu hayu. Ya, ayo. Ih, ngebok wae dikerjain padahal masih Iem teh hese banget kana hutang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cici. Jadi nganjuk HP. Cici nya bisa nggak? Si dia lah ngomong. Apa yang sih Ce? Bener mah Maya mah. Oh ya bener lah, aku gelo mah Kan di pet kami teu bener lo hutang mah. Eta mah jelema nu sirik. Nu geuleuh ka urang. Kita 10 bulan tapi DP na aya wah ayeuna. Bayar DP. Oh, wo DP na kumasih ieu. Kita mun menang arisan nya. Ce. Sang di sana. Yang ayeuna mah kana teuneun heula di dieu. Sekarang pertama teh ieu menang. Paling oke orang menang arisan kayak 2 minggu deui. Biasa 2 minggu deh aku. Kamu orang butuh na ayeuna bikin status di Facebook. Di Facebook mana coba? Bapak bos. Pun bae tong sebenarnya di denge tempat jelema nu sirik. Ih, bener semua Maya. Bener Kayak gitu kalau tambah 20. Lancar we. Bener sih ya. Tadi udah kurang bawa besar. Aku udah siap-siap Karena lo baru ngomong mana lo bahu tangan. Eta mah cek boga heuleuh Boga HP ya 12S. Oh nya satu Ce. Nya. Ada siapa ya ulah. Ih mun kasieuna Tanya isi coba gosip teh jadi bener. Entah. Ada tanya tanggal 20. Tenang Bebas aya duitna ka dieu. Asik. Boga HP ya 12S, mayar nama kumaha engke we. Teh Ayu ayeuna ageus pembukaan balapan. Teh Ayu antara jeung Bu Haji sia. Mudah-mudahan we uing anu meunang ya Teh Bella. Si Iem tapi bener dah setorna dah. Tapi Alhamdulillah. ayeuna ketagihan ieu. Heeh nya. Heeh, hayu ka ditu ka Bu Haji yuk. Ayo. Assalamualaikum. Bu Haji. Aya Bella. Geuning serta. Iya, ayeuna buka arisan nu kada lapan. Ayo tuh. Tapi si Iem can setor ieu Bu Haji. Eta kumaha terus? Ini nalangana eueuh, duit mah pake. Embung Oh, Ya nya. urang bilang ku sieum teh Yang sabtu. saya nama di ditu yuk, ngocokna yuk di masih Iem yuk. Masih iya. Ayo ka Mang Adah yuk. Yang sayur. Ayo. Ini
bararala loba tai entok, tai bebek. Cobain teh jadwal arisan dari duit can boga. Mau udah boga simpenan teh nya, amun sampai ditagih kadin nyerakun. Pasti merembet dah di Facebook ayeuna urang can setor. Aing mah jaba boga setoranan HP. Iya mah can setor teh wakinya. Tapi kemarin mah 8 bulan bener dah setoranana dah Bu Tidak Haji. heula embung si awas sih lamun maninan teu mayar ipan gardian urang jeung Bu Oh, Haji. nyapa dua mah aya duit nalangan bener wae. Ayo ayeuna coba ulah sugujon wae apa jelema teh. Teh Ayu kumaha wae lamun si Hah? diem. Suara si Bella tah. Masih Teh Ayu. Ayo ka imana we yuk. Urang mah yang beres kukung mah ge Assalamualaikum Iyam. Yam. Iyam, keluar atuh Yam. Bu Haji kumaha ieu Teh Ayu? Nah, urang aku mah kumaha yang beres. Saya mah tanggung jawab mana Bella? Da nyokot bistiran. Kan Teh Ayu nu ngajakan ti heula. Iyam. Coba teh kan tapantau nama longo ieu. Di mana ke Di mana? Dia. Tadi dia mana? Urang can boga duit kawenya akhir bulan. bunga bunga. Iya dua deui tah mane? Ka Teh Ayu jeung ka Bu Haji. Soalnya orang boga setoranan HP ongkos. Gardian urang meunang jiga Oh, nama nya ya. makasih, Di kocok ah. heula. Maneh mah. Ang ese adi cokot teh. Oh Teh Ayu. Tuh, urang ieu mah buru mana duitna. Oke, tenang. Ih, akhir bulan. Bella kumaha ieu tanggung jawab. Mana cenah janji tanggal 10 Kok nya pugu Ayu. eueuh. Pada kuduna ayeuna kudu aya ambung Oh, pugu eueuh. Tuh sia gara-gara sia Teh Ayu ngambek ka aing Heeh, mentak Yam, ai teu boga mah ulah sok ulah ilu arisan. Kesel banget Ulah sok sih, hutang teh. wae. Tungtungan nama pan ko sieu ngahambat Ulah ka mewek. batur. Eta mah kayang sia nyokotan arisan Bacori HP. mikir hirup. Ieu kunaon sih? Hah, Neng kunaon? Arisan teh ambung bayar 2 bulan. Cek aing ge naon yeum, sia teh ari teu kabayaran teh ulah miluan, sia teh. Karunya ngahambat ka batur, Wih mah kesel wae sia, mah wih mah kesel sia. Kumaha atuh sih kumaha? Tungguan tanggal 30 hiji. Tungguana eta sia boga gaji teu tidang aja lieur neangan beas kaditu ka dieu teu meunang. Masalah aing ka dieu atuh 200. Boro-boro ah. Geus lunas we mah ka dieu aya teh. Kumaha yeum ieu kumaha sia Tungguan tanggal urusana. 30 hiji rek nganjor tandur heula ka ditu ka hilir. Ai manusia pas daek wae tandur. Video ge sia tara milu tandur. Ana duit 200 ribuan teh barapoe neta. Rek menta persokot heula ka ditu. Terus mana boga naon ka dieu kan jeung Teh Itu Ayu boga supaya naon eta. ieu geus bea. Tuh Pak itu Bumina Pak. Oh ini rumahnya. Oke. Kumaha yeum ieu sia mah jadi lieur ka aing. Kita tanggal 30 hiji mah dibayar. Nah, ayo mah talangan heula wing di puyeng banget dulu wing mah. Mama udah karunya teh si Bella. Kumaha sih? Ajakan diajakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo naon Neng, ieu mah bawa polisi kieu. Apa 2 bulan teh mayan-mayan Oh, obat Teh Cici. berita acara. Tanggal 30 hiji ke Cici, tanggal 30 hiji. Kata Yam Ini. udah rek bawa polisi kumaha wae. Bunga mau dibawa. Mau dibawa. Ayo mana ta? Mau dibawa. Kan boga utang salah sih ieu urang ngambung. Mah tanggung jawab.
jadi tukang hilir. Terus nu daek wae sia tandur.